Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qala mangka lamun heg ngucap sako ilun anu ngucap qad yakunu terkadang kabuktian naon qurratul aini kabungahan bungahna panon bisolati eta ku salat li annaha karena salat eta fadlun kurnia minallahi ti Allah wa barizatun jeung nu dohir min aini minnatillahi tina datiahna nugraha Allah ta'ala marha Allah elali in latin tegesna lain karena elat wa ja'alaha jeung ngajadikeun Allah kana itu salat barizantan kana anu dohir min nafsil minnati tina datiana nugraha mubalaghatin anu sampurna wa ila lamun teh itu barizatan min nafsil minnah payatah mangka ari tu salat eta barizatun dohir minallahi ti Allah biminnatihi kalawan nugraha Allah lali ilatin lain karena elat pakai pala yaprohu kumaha teu bungana si man bihaku itu salat wa kaifala takunu jeung kumaha teu kabuktianana non qurratul aini kabungahan panon bihaku itu salat wa qad qala maka nyata ngadawu sallallahu Gusti Allah subhanahu bersih Allah wa ta'ala jeung maha Allah kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu kul kudu bejakeun ku anjeun Muhammad bi fadlillahi ku padol Allah wa bi rahmatihi jeung ku rahmat Allah fa bidzalika mangka ku itu fadl fal yaprahu mangka kudu barungah itu si kaum fa bidzalika mangka etep dina itu nulis ditutur isyaratun ari petunjuk ila annahu kana sena kalakuan sareng tingkah lamani ante aya nu nyegah ayaproha kana yen bunga salin sanu manusia bisolati ku salat wa yakunu jeung kabuktian non qurratu ainihi kabungahanan itu si insan bihaku itu salat pamal mani mangka naon anu nyegah min qani pari tina bungahna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bihaku itu salat fa'lam mangka kudu kanyahukeun ku anjeun murattabun ari ieu teh eta nu ditartibkeun alaman tepan kana kawal taqaddama nu geus itu mah wa huwa ta ari itu ma eta qauluhu dawuhan musannif fa in qala qailun lapad fa in qala qailun wa fi dinusi jeung diterangkeun dina salinan hudipa dibiceun naon qauluhu dawuhan musannif fa in qala qailun lapad fa in qala qailun ayah taju mangka butuh naon qauluhu dawuhan musannif payah taju mangka butuh itu hadfu teh ila takdiriha kana nakdirkeunana itu qala qailun wa taratu bil jawabi wataratu bil jawabi jeung kana tartibna jawaban alaiha kana itu qala qailun ka annahu kaya musannif qala ngadawu musannif in kila lamun diucapkeun naon dalika itu qala qailun eta fa'lam maka kudu kanyahukeun ku anjeun annal ayata senyana ayat eta qad aumaat nya tagis isyarah itu ayat asyarat tegasna nuduhkeun itu ayat isyaratan khafiyatan kana isyarah anu kalawan isyarah anu samar ilal jawabi kana ngajawab liman kajalma tadabbur liman ka jalma tadabbarono mikir-mikir si man sirrul khotobi kana rasihna pitutur wa huwa taritu sirrul khotob eta al makna alladzi anu yakhfa samar itulah di ala katsirin kanu loba minan nasi ti manusia idz qala karena ngadawu sallallahu taala Gusti Allah taala fa bidzalika falyafrahu lafad fa bidzalika falyafrahu fa bidzalika mangka ku itu fadl falyafrahu mangka kudu barungah itu kaum atau itu manusia ayul ummatu tegasna umat wa maqala jeung teu ngadawu Allah taala fa bidzalika fafroh entah gitu ya Muhammad kana lapad fa bidzalika fafroh ya Muhammad fa bidzalika mangka ku eta padol fafroh kudu bunga anjeun ya Muhammad wahai Muhammad
Kul ucapkan ku anjeun lahum ka itu kaum fal yaprahu maka kudu bunga ranjeun kabeh bil ihsani ku kaalusan Allah wa tafadduli jeung ku fadl Allah wal yakun jeung kudu kabuktian naon parhu kabunga anjeun anta tegasna anjeun bil mutafaddili ku anu mere fadl wa huwa ritu mutafaddil eta Allah taala kama qala seperti ngadawu Allah taala fil ayatil ukhra dina ayat sejen kul ucapkeun ku anjeun Muhammad Allahu ari Gusti Allah maknahu ari maknana itu kawal eta maknahu ari maknana itu kawal al mutabiku anu metukan kul bejakeun ku anjeun Muhammad Allahu ari Allah eta anzalahu geus nurunkeun Allah kana itu Quran ayil Quran kana Quran wa manahu ari manana itu kaul al isyariu nu bangsa isyarah al muradiu nu bangsa dikarepkeun kuna di dieu kulillah kul bejakeun ku anjeun Muhammad Allahu ari Allah ai iprah tulisna kudu bunga anjeun bihi ku Allah la bi ghairihi lain kulian Allah sumadarhum tuluy kudu ninggalkeun anjeun Muhammad ka itu kaum fi khadihim anu teuleum itu si kaum yal abuna bari arulin itu si kaum bahwa itu khazuhum eta parhuhum bungahna itu si kaum bigarillahi kulian Allah subhanahu ma bersi Allah wa yukhadu jeung dicandak min dalikatina itu kawal non anna quratal aini sanyana kabungahan eta kota kunu yata kabuktian itu quratul ain eta binafsi sholah kudatiana sholat li illatin karena elat as-sabiqatin tihela lakin dalika tatin tetapina ari itu nu geus ditutur eta ligarihi pikeun lian Allah sallallahu ligarihi pikeun lian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la lahu lain pikeun Kangjeng Nabi fa inna qurrata ainihi mangka senyana kabungahna Kangjeng Nabi eta inna matakunu pastina kabuktian itu qurratu ain eta bi musyahadati mahbubihi ku sabab nyaksi anu dipika cintana ku Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairuhu jeung ari salianti itu nabi eta yusarikuhu ngabarengan uka itu mahbub fidzalika dina itu dina mahabbah iku fidzalika dina itu qurratu ain ala hasabi makomihi netepan kana ngitung-ngitung makomna itu ghairun nabi sallallahu alaihi wasallam kama maro kama seperti perkara maro nabi sekaliwat itu emak wa qala jeung ngadawuh Kiai Musannif radhiyallahu anhu mimatina perkara katabanu nyerat musannif kan itu mah liba di ikhwanihi pikeun sawareh babaturanana atawa dulur-dulurna itu Kiai Musannif 270 an-nasu ari manusia bihali wurudil minani dina tingkah datangna nikmat aini ami tegasna pirang-pirang kanikmatan alaihim ka itu nas minallahi ti Allah eta ala salasati netepan ala salasati aksamin netepan kana tiru pirang-pirang bagian parhin ka hiji bunga bil minani kunugraha la min hayasu muhdiha lain ti sakira-kira anu ngahadiahkeun eta minan wamun siha jeung anu nimbulkeun eta minan wa huwa itu muhdi eta Allahu Gusti Allah walakin parhuhu tatapina ari bungahna siman eta biwujudi mut'atihi ku ayana bungahna itu siman piha dina itu minan ay bisababi tamattu'i ku sabab bungahna itu siman wa qadu iwatrihi jeung kacumponan kabutuhna itu siman wa naili kurdihi karena hasil pasejaan siman biha kusabab itu minan fahadza tamangka riqaul eta minal ghafilina fahadza tamangka riya perkara nu bieu parhun dia eta minal ghafilina tireng-rengan jalma anu paroho kabeh subiha sabihin anu disarupakeun bil bahaimi kana pirang-pirang sato aladina tegasna jalma-jalma yakuluna nu ngadalah hari itu ladina wa yasrabuna jeung ngarinum itu ladina gopilina itu barina poho kabeh an maulahum ti pangeranana itu si ladina jalma anu
bungah kusabab eta nikmat poho kanu merena teu beda kawasato mun muning di paraban tar nempo nu mere langsung we ngadahar jukut anu dibikeun ku manehna paduli nu merena saha ta eta kawasato kitu ye ge jalma dibere nikmat ku Allah nikmat nikmatan mah dina eta nikmat poho kanu mere teu beda jeung sato Yasduku meneran saha alaihi nuju atawana yasduku nuju alaihi kana itu farhun naon qauluhu ta'ala dawuhan Allah ta'ala hatta idza farihu sehingga di mana-mana bunga eta si manusia bimaku perkara utu nu dibere itu utu nu dibikeun itu emak gitu di mana-mana manusia bunga kudu dibikeun akhadnahum nyiksa aing nu agung hum ka itu manusia bagtatan tingkahna kaget yakni najam musannif annahu sana kalakuan sareng tingkah eta rubama kana terkadang kabuktian naon tawarudun ni'ami datangna pirang-pirang nikmat eta istidrojan panyungkun minallahi ta'ala ti Allah ta'ala kullama ato samang-samang samasian Allah nikmatan kana nikmat izdada maka tambah tabasiman naonana goplatan pohona walam yaskur jeung teu syukuran si man al maula ka pangeran alaiha kan itu nikmat hatta yakhudahu sehingga nyiksa Allah ka itu si man akhda azizin kalawan dan azizan menang gitu akhda azizin idopatkeun akhda azizin kana panyiksa anu gagah muktadirin anu kawasa wapadhin jeung kadua bunga bil minani kalawan pirang-pirang nugraha ayni ami tegasna pirang-pirang nikmat min haitsu annahu tina sakira-kira na kabuktianna itu si man teh syahadaha nyaksi si man kana eta ni'am minnatan kana nugraha mimman tidak arsalah anu ngutus man kana eta ni'am wa huwa arid wa nikmatan jeung kana nikmat mimman tidak arsalah anu nepikeun man kana eta ni'am kana eta nikmat wa huwa aritu man eta Allah taala Gusti Allah taala payaskuruhu maka syukuran si jalma ka Allah subhanahu bersih Allah alaiha karena itu nikmat walam yagib jeung teu samar si man anhu ti Allah lakin haluhu tatapina ari tingkah man eta nakisun kurang min haitsu annahu tina sakira-kira sanyana itu man eta multapitun anu ngareret ila nikmati kana nikmat wa indahu jeung ditu si man wa indahu jeung eta tetep ditu si man parhun ari bungah bihak itu nikmat wa in kana sanajan kabuktian naon dalika itu nikmat min haitsu burujiha tina kira-kira dohirna itu ti arah-arah dohirna itu nikmat anil haqi ti Allah taala yasduku nuju alaihi kana itu parhun naon qaulu taala dawuhan Allah taala kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu kul ucapkeun ku anjeun Muhammad bi fadlillahi ku padol Allah wa bi rahmatihi jeung ku rahmat Allah fabidzalika mangka ku itu padol jeung rahmat falyafrahu mangka barungah itu si manusia wa ta ari itu parhun eta khairun leuwih alus mimma tibatan perkara yajmauna anu ngumpulkeun itu kaum wa parhun jeung katiluna bunga wa parhin jr wa parhin jeung katiluna bunga billahi ku Allah azza wa jalla ma sagolahu tenungkulkeun ka si jalma anhu ti Allah minal minani dina pirang-pirang nikmat naon dohiru mutatihi dohir kabungahanana itu minan ay tamattu'i tegasna enak-enakan biha kalawan itu ni'am tamattu teh bubungahan meunang ay tamattu'i tegasna bubungahan biha ku itu minan wala batinun jeung wala batinumun tahiha jeung henteu batin tungtungna itu nikmat atau minan alam yal tapi itu tegasna teu ngareret
itu si kaum ila tuhiri ni'ami kana dohirna pirang-pirang nikmat min ajli anna fiha tina arah-arah sanyana etep dina itu minan laddatuhum ari kaenakanana itu kaum wala ila batiniha jeung teu kana batinna itu nikmat min haitsu kauniha tina arah-arah kabuktianana itu minan eta dalla ila pirang-pirang dalil ala inayatillahi ta'ala kana pertulunganana Allah Ta'ala bihim ka itu si kaum haisumanna sakira-kira mere biha kana itu minan atawa kana itu nikmat menang saha alimun anu uninga kama seperti perkara kola wa ari itu ma eta halul kismaini tingkah dua bagian al awalaini nu awal duanana fa innal kismal awala mangka sanyana bagian nu kahiji eta iltafata ngareret itu kismun ila dhahiri nikmati kana dhahirna nikmat min ajli annafiha di arah-arah sanyana eta dina itu minan laddatuhum ari kaenakanana itu si kaum wa gobu jeung samar kaum anil munimi tinu mere nikmat anil umun imi tina anu mere kanikmatan biha kana itu minan wal kismusani ari bagian nu kadua eta iltafata ngareret itu kismun ila batiniha kana batina itu minan min haitsu buruziatina sekira-kira dohirna itu minan anillahi ti Allah azza wa jalla wa anna fi husuliha jeung sanyana etep dina hasilna itu minan lahum ka itu kaum itinaan tingkah nemen-nemen minhu ti Allah Ta'ala atawa itinaan kalawan pertulungan minhu ti Allah bihim ka itu nas atau ka kaum bal sagolahu balik tanungkulkeun ka itu si jalma non annadru ningali ilallahi ta'ala ka Allah Ta'ala amma jauh tina perkara siwahu salian Allah wal jam'u wa ajma'u wal jam'u wal jam'u jeung jam'u alaihi ka Allah ay jam'iyatu qalbihi tegasna kumpul hatena si jalma alaihi ka Allah pala yashadu mangka teu nyaksi si jalma ila iyahu angin ka Allah bisidkin kalawan bener alaihi tabditu si man atawa bisidkin kalawan nuju alaihi ka itu man naon qauluhu dawuhan Allah Ta'ala kulillah kul bejakeun ku anjeun Muhammad eta Allahu ari anu mere nikmat teh Allah atawa bungah teh ku Allah sumadarhum tul kudu ninggalkeun anjeun Muhammad ka itu kaum fi haudihim anu dina teuleumna itu kaum yal abuna arulin itu si kaum tinggalkeun nu ka ulin ka 270 hiji waqad auha jeung nyata parantos masihan wahyu sah Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala ila Daud ka Nabi Daud alaihi salam ya Daud he Daud kul kudu ucapkeun ku anjeun li siddiqina ka golongan siddiqin ay kasir siddiqi tegasna jalma anu loba benerna bi aqwalihim dina pirang-pirang ucapan siddiqin wa af'alihim jeung dina pirang-pirang pagawean siddiqin wa akhwalihim jeung pirang-pirang tingkahna siddiqin bi ka kami fal yaprohu bi ku kami fal yaprohu mangka kudu barungah itu siddiqin ai fal yaprohu tegasna kudu barungah siddiqin bi ku kami la bi gueri ulah kulian ti kami ai sukuntu sekira-kira kabuktian kami robban jadi pangeran wa kanu jeung kabuktian itu siddiqin ilaya ka kami abidan eta anu ngaabdi anu ibadah kholisina anu ari ikhlas kabeh pi hukmu biasa anu bersih kabeh min hukmi basyariatihim tina hukuman kamanusaanana itu siddiqin walida ku ayana kitu kila diucapkeun naon inna atabatal gulami sanyana ki atabatal gulam dakhala asup itu atabatal gulam yauman dina hiji poe ala rabi'atal adawiyah kasit rabi'ah adawiyah wa alaihi jeung etep ka itu wa alaihi jeung etep ka itu atabatal gulam ka itu si gulam komisun ari baju gamis
jadidun anu anyar wa huwa ta aritu atabatal gulam teh eta yatabah turu ngalegeg itu ya tabatal gulam fi masihi dina lempangna itu atabatal gulam ala khilafi adatihi netepan kana nyulayaanana kabiasaana itu atabatal gulam aya hiji lalaki ngaranna atabatal gulam cenah asup ka Siti Robiah awewe pan Siti Robiah teh ngalegeg lempangna teh cenah bajuna baju gamis anyar gamis komis teh gamis ari urang Arab mah di pasar mah kop teh kolil galil masih gitu nyebutnya ziyadah kolil ziyadah galil komis teh gamis mentak sok nyebutna gamisnya pakolat mangka ngadawuh lahu ka itu atabatal gulam ya atabah mahada ari naon ieu perkara mahadataihu gitu ari naon ieu perkara kasombongan wal ujbu jeung kaujuban kunaon maneh teh cenah sombong bari jeung ujub al hadi anu lam arahu tara nempo kaula hu ka itulah di pisima ilika dina kalakuan anjeun qabla hadal yaumi memeh ieu poe maneh teh tara kitu bari teh mah ayeuna jadi ngalegeg gitu cenah qala mangka ngadawu atabatal gulam ya Robi'atu Siti Robi'ah waman arisaha aula nu leuwih utama bihadataihi kalawan ieu kasombongan minni tibatan aing sahabatur nu sombong batan aing ayeuna cenah Allah ngajawabna teh kitu faqad asbaha jeung nyata ngajadikeun li ka kuring saha maula pangeran kuring wasbahtu jeung jadi kuring lahu ka itu maula eta abdan abdi saha anu hak sombong batan aing ayeuna Robiah kunaon sia sombong lain peda baju aing anyar sombong teh aing teh peda ku Allah diridoan jadi abdi Allah aing saha nu boga pangeran hebat batan aing gitu betul sugan sombong teh peda make baju cenah alus Siti Robiah rehek teh manehna boga keyakinan ka Allah pangeran pangalusna matak anu saha nu hak leuwih sombong batan aing lagi teh boga pangeran hebat gitu wa bidzikri jeung ku ingatna kami fal yatana amu mangka enak-enakan wa bidzikri jeung ku zikir ka kami fal yatana amu mangka kudu enak-enakan itu siddiqin ayla yatana amuna ulah enak-enakan siddiqin ila bidzikri angin kalawan zikir ka kami la bil laddatid dunya lain kalawan kaenakan dunya wa syahwatiha jeung syahwat dunya tek enakan mah ku zikir ka kuring ceuk Allah ulah ku kanikmatan dunya ari ceuk nu bodo naon enakna dikir dina dikir aya pangnikmatna surga nu panghebatna dibikeun ka jalma tukang dikir lamun geus susul naon tajalli ka Allah entak dikir terus lamun ente geus dibere tajalli ka Allah moal aya nu ngeulah daripada tajalli naon sababna tajalli teh ningali ka Allah di surga pangnikmat-nikmatna nikmat surga tajalli ka Allah ayeuna di dunia dibikeun matak jalma nu tajalli ka Allah moal kabengbat ku kahirupan dunia naon sababna leutik dianggapna kanikmatan dunia fa innal mustagila mangkasna nu katungkul bidzikrillahi ku eling ka Allah eta yasulu hasil indahu di mustagil minal ladati tina enakan wal unsi jeung bungah billahi ku Allah so ma tegasna perkara la yuazihi anu teu bisa ngabandingan kana itu mah non ladatun kaenakan min ladatid dunya tina kaenakan dunya naon pangnikmatna di dunya
Boga duit mah leutik daripada jeung kanikmatan musyahadah ka Allah mah dibandingkeun. Musyahadah ka Allah mah nepi ka lang teu ingat majlub disebutna balas nikmat. Tapi jalma kajenting duitna miliaran aya nu pingsan balas mekel duit. Nepi ka pingsan jalma kunaon bungah teuing boga duit loba. Bejana. Wallahu ari Gusti Allah taala eta yaj'alu ngajadikeun Allah parhana kana bungahna urang sadayana parhana kana kabungahan kaula iyyakum kaaranjeun kabeh ayyuhal ahbab itu ngajadikeun ari Allah teh eta anu ngajadikeun parhana kana bungahna kaula wa iyyakum jeung kaaranjeun make wau atuh teh wa iyyakum jeung kaaranjeun ayyuhal ahbabu he eling-eling kakasih annadiruna anu ningali kabeh fi hadzal kitabi kana ieu kitab bihi ta'ala ku Allah taala bungahna ku Allah lamun bungah ku Allah moal leungit-leungit bungah ti dunia nepi ka akhirat sebab Allah na taala leungit tapi lamun bungah ku duit mah aya sakapeung eueuh sakapeung jadi bungahna sakapeung keur boga duit bunga kayak duit geus beak susah gitu wabirridho jeung kurido minhu ti Allah ngeunah balas menang ridho Allah ailin amit tegasna pamere maksudna mah kanikmatan bidawamil musyahadati ku mayengna musyahadah wa ayaj'alana jeung ngajadikeun Allah kaula min ahlil fahmi ti ahli paham anhu ti Allah atawana doa ieu teh wa yaj'alana jeung muga ngajadikeun Allah ka urang sadayana min ahlil fahmi ti ahli paham anhu ti Allah wa hum taritu ahlul fahmi eta alladzina jalma-jalma yafhamuna nu paraham itu ladina anillahi ti Allah muradahu kanu dikarepkeun ku Allah minhum ti itu ladina wa huwa ta ari itu in amte pamere wa huwa taharitu murad kana murad wa huwa taharitu murad eta iqbaluhum madepna itu si ladina alaihi ka Allah wastigoluhum jeung katungkulna itu ladina bi khidmatihi kana ngahidmah ka Allah wa yafhamuna jeung paraham itu ladina anhu ti Allah annahu kana sanyana Allah eta hadirun anu hadir ma'ahum sarta itu ladina payurokibunahu mangka ngintip-ngintip itu muraqabah cik urang ngintip-ngintip teh mangka muraqabah itu siladina ka Allah biharokatihim dina pirang-pirang robahan itu ladina wasakanatihim jeung pirang-pirang cicingna ladina wayapamuna jeung paraham itu siladina anhu ti Allah annahu kana sana Allah eta qaimun anu jumeneng bil asya'i kalawan pirang-pirang perkara wa ana jeung sanyana itu asya eta adamun mahdun eueuh meles palayal tapituna maka teu ngareret itu siladina ilaiha kana itu asya bijal bil naf'in dina narikna manfaat wala daf'idorin jeung teu ngareret dina nolakna madarat wa yafhamuna jeung paraham ladina anhu ti Allah annahu sanyana Gusti Allah eta ma'ahum sarta ladina bidatihi kalawan dat Allah la bi ilmihi lain kalawan ilmu Allah kama seperti perkara ya pahamuhu paham kana itu ma sa'al mahjubuna anu marhajub kabeh ahlud dalili tegasna ahli dalil wal burhani jeung tegasna dalil ila ghairi dalika nepi kalian tinu geus ditutur mimatina perkara wa aritu ma eta muqarrarun nu ditetepkeun inda ahli syuhudi munggu ahli musyahadah wal iyani jeung ahli tajalli ka Allah wa alla yaj'alana jeung muga-muga ulah ngajadikeun Allah ka urang sadayana minal ghafilina tireng-rengan jalma anu parho kabeh alladina tegasna jalma-jalma istagolu anu katarungkul ladina bil aqwani ku aqwan anil mukawin ti mukawin wala yafhamu teu paraham itu ladina muradallahi kan dikarepkeun ku Allah minhum ti itu ladina palam yaqbalu maka teu maradap itu ladina ala taatihi kana taat ka Allah wa in aqbalu jeung lamun mardap itu ladina alaiha kan itu taat pabidohirihim mangka ku dohirna ku jasadna itu siladina duna qulubihim henteu ku hatena itu siladina wa ayasluka jeung muga-muga ngambahkeun Allah
bina ka urang sadayana maslakal muttaqina kana tempat ngambahna jalma nu tarakwa kabeh alladzina tegasna jalma-jalma yattaquna anu tarakwa ladina yattaquna nu sarieun itu ladina maku perkara siwahu salian Allah subhanahu bersih Allah pala yaltafituna teu ngareret itu siladina ila guerihi kalian Allah bijalfin dina nalik manfaat wala dabin jeung teu ngaret dina nolak madarat wala yagibuna jeung teu salamar itu ladina anhu ti Allah terpataenin sakicepanon oge wa hadza ta'riya makom eta a'la marotibit taqwa pangluhur-luhurna darajat takwa waduna dalika jeung ari sabal ari handapeunana itu marotibit taqwa eta itu qau ma'asil jawarihi ngaraksa pirang-pirang kadorakaanana anggahota wasahwatin nufusi jeung pirang-pirang syahwat nafsu waduna dalika jeung salianti itu marotib ittiqa usyirki arisyeuna musyrik bimannihi kalawan nugraha Allah wa karomihi jeung tegasna kabageuranana Allah ay labi illatin tegasna teu kalawan elat tahmiluhu anu ngajurung itu elat ka Allah ala zalika kana itu itqa usyirki ka amalina seperti amal-amal urang sadayana al madkhulati anu dilakonan wa qala jeung ngadawuh musannif radhiyallahu anhu wa fidwa dinushi jeung diterangkeun dina sawarena salinan wa min munajatihi jeung eta tina sawarehna pirang-pirang munajatna kiai musannif ilahi ana al fakiru ilahi ari he pangeran abdi ana ari kaula eta al fakiru fakir fi hali ginaya dina nalikana beunghar abdi pakai pak tingkah kumaha la aku nu teu kabuktian abdi eta pakiron fakir fi hali pakri dina tingkah fakir abdi ya Allah abdi teh fakir dina nalika abdi beunghar rek beunghar kumaha rek teu fakir kumaha abdi nalika fakir keur beunghar ge fakir artina nu aya di urang teh nu Allah yakni jam musannif anasipati sanyana sifat abdi adatiati nu bangsadat ya arti sifat eta al fakru fakir wal ihtiyaju jeung butuh wal gina jeung ari sugi ari beunghar eta amrun arodion perkara nu anyar-anyaran fakir aslina mah geuning ayeuna jadi beunghar ku Allah pada dibeungharkeun jadi waktu beunghar maneh teu boga beunghar sabab Allah nu boga beungharna nu ngabeungharkeun wal aridu ari anu anyar datang eta bisodadil jawali dina bebeneran leungit ari nu anyar datang mah sarua we jeung eueuh kitu ilahi he pangeran abdi ana ari abdi eta al jahilu anu bodoh ti hali ilmi dina tingkah nyaho abdi li annama karna sana perkara indahu nu tetep itu mah di abdi minal ilmi tina ilmu eta qalilun saeutik pahuwa ta mangka ari tu qalil eta fi hukmil adami dina hukuman eueuh wa aidon deui pahuwa artu ma eta aridun anyar datang alaiha netepan kana itu sifat wal aridu jeung ari anu anyar datang eta bisa di zawali lir ibarat eueuh leungit gitu aya dina bebeneranna leungit eueuh teh kama seperti perkara marogeun nu geus kaliwat itu mah pakai fala akunu kumaha teu kabuktianna abdi eta jahulan anu bodoh kasirul jahli anu banget bodoh anu loba bodona jahulan teh pihali jahli dina tingkah bodoh abdi wa ata jeung ngadatangkeun musannif bisagatil mubalaghah kana sigat mubalaghah jahulan lima karena perkara fidzalika dina itu sigat mubalaghah min dhammil jahli tina kumpulna bodoh ilal jahli kana bodoh ku kumpul bodoh we jadi sampurna bodona wasiluhu jeung ari hasilna itu kawal eta anal abda sanyana si abdi eta sifatuhu ari sifatna si abdi adatiatu nu bangsadat ya itu sifat eta anak syukurang wal kamalu jeung ari sampurna eta aridun anyar datang lahu ka itu si abdi wal aridu ari anu anyar datang eta nuksanun kurang itahqiqi dina sanyatana wa taqdimuhu jeung ari ngaheulakeunna kiai musannif hadat tadru'a kana ieu DP wal iktiqara jeung banget butuh
baina yadaya du'aihi di hadapan doa na itu si abdi liyakuna supaya kabuktian naon dalika itu iftikor eta arja leuwih diarep-arep lil ijabati kana ijabah nu matak ngaku teu boga teh sabab anu diijabah teh zaman nu ngaku teu boga artina naon ngaku sifat manehna mun ngadoa ka Allah kudu dibari bareng jeung ngaku sifat urang teh sifat urang teh naon fakir akukeun bari ngadoa teh urang teh fakir engke ku Allah dibeungharkeun urang sifat urang teh teu bisa akukeun urang teh teu bisa engke ku Allah dibisakeun tah kitu mun ngadoa bari ngarasa fakir jeung ngarasa teu bisa engke ku Allah dibeungharkeun dibisakeun ieu mah ngadoa ka Allah bari aing ge bisa ngan bisa meusan dibantuan ku Allah minta bantuan ka Allah atuh ku Allah teh di bantuan kunaon siage bisa eta we nu maneh cenah gawe ke naon gunakeun ulah minta ka aing ari boga bisa mah maneh teh tah kitu artina ngadoa ka Allah bari ngaku sifat kaabdian Gusti paparin rezeki abdi teh bari jeung aku hate abdi teu bisa ngarizkian sorangan tah kudu kitu gura Gusti paparin ilmu abdi teu bisa ngadatangkeun ka diri abdi ilmu ku sorangan matak menta ka Gusti tah kitu kuduna qala ngadawu Sahal bin Abdullah ma'adharo teu ngadohirkeun sa abdi si abdi pakrohu kana pakirna si abdi ilallahi ka Gusti Allah fi waqti doa dina waktu ngadoa bisain dina hiji perkara yaqulu anu asub itu si abdi teh bihi kalawan itu se illa qala angin ngadawuh lima malaikatihi ka malaikatna Allah laula ayyah tamila lamun henteu mikulkeun naon kalami ucapan kaula la ajab lamun teu pantes laula ayla yahtamila lamun henteu teu pantes naon kalami omongan kami la ajabtuhu yakin ngajawab kaula hukaitu si abdi labbaika kana lapad labbaika bagia teman labbaika eta omongan orang Arab labbaik tafaddal ya Ahmad labbaik itu orang Mekah labbaika teh bagia temenan itu si abdi ngadoa ka Allah bari ngaku fakir ka malaikat malaikat lamun ku aing patut mah dijawab labbaik Gusti paparin rezeki abdi teu bisa ngarizkian diri abdi sorangan lamun teu nyuhunkeun ka Gusti abdi teu yakin salian Gusti anu bisa masihan ka abdi ceuk Allah ku aing dibere maneh lamun hek kongang mah kitu ngobrolna labbaika minta naon maneh minta anu dibere ku aing tah kitu jawabanna mantak ngadoa ka Allah teh kudu bari ngaku sifat kaabdian menta ge sabenerna mah lain sina menta anu pentingna mah ngaku sifat kaabdianana lain puta pentana ka Allah ceuk Allah ge kudu menta aing hayang duit menta duit sakudu hayang menta lain kitu maneh mah ceuk Allah uduni astajib lakum teh lain sina getol pun tapenta maneh teh kudu ngaku sina sifat kaabdian lamun urang menta bari ngaku sifat kaabdian tah dipika cinta ku Allah naonana lin mentana sifat kaabdianana sok menta teu ngaku sifat kaabdian mal ijabah ku Allah paling ijabah ge istidraj lamun istidraj panyungkun na ijabahna berarti lain ijabah tina kanyaah ngewa eta mah budak menta duit terus hayang 2 juta bapak kukuh menta maledog gacaong ku jadi bere kopsi lebok jor manto geus ka ditu tah merekna bari keheul teh ya sidro eta teh matak menta ka Allah kuri bari ngaku sifat kaabdian sifat kaabdian teh sifat diri urang teu hirup teu bisa teu kaduga tah eta sifat diri urang teu boga sifat diri urang fakir abdi teh bisa menta ke Gusti ku Gusti dibisakeun boro-boro abdi bisa ngarizkian diri sorangan tah eta sok ngadoa mah diijabah ku Allah bari maunah pertolongan Allah eta mah ijabahna intah tutukaw munajat dewa ya ilahi he pangeran abdi inna ikhtilafit tadbirika
inna ikhtilafat tadbirika sanyana gonta gantina beda-bedana aturan Gusti pakod yakunu terkadang kabuktian salah abdi si abdi eta pakiron pakir payudabiru maka ngatur salo Gusti Allah lahu kaitu si fakir alghina kana kasugihan wabil aksi jeung kalawan sebalikna beunghar fakir wayakunu jeung kabuktian itu si abdi teh eta maridon gering payudabiru maka ngatur insyaallah Gusti Allah lahu kaitu si abdi asihata kana cager nu gering dicagerkeun wabil aksi sebalikna al muradu mangka dimaksud bitadbir ku tadbir eta al mudabbiru anu ngatur ayil muqaddiru tegasna anu mastikeun walida koina kitu utipa diantapkeun alaihi kana itu kawal litafsiri karena martelakeun naon qaluhu dauhan Kiai Musonib diatapkeun tah kana eta kana omongan anu ikhtilafat tadbirika alaihi teh kana ikhtilafat tadbirika jadi diantapkeun kana eta ikhtilafat tadbirika dauhan musonib wasur'ata hululi maqdirika kitu mata jeung gancang datangna pirang-pirang nu dipasti ku Gusti takdir Gusti maqdir jeung gancang datangna pirang-pirang pamasti Gusti takdir Gusti ail muqaddarati tegasna dipastikeun alal abdi ka si abdi manan karena nyegah ibadah ka abdi Gusti al arifina nu marifat kabeh bika ka Gusti anis sukuni tina cicing minha ti Gusti ila itoin kana pamere ay an sukunihim tegasna jauh tina cicingna itu arifin ila itoin kana pamere yasdurul dohir itu min kati Gusti ya cek Kiai Musonib nun Gusti pangeran abdi saanyana gunta gantina pengaturan Gusti nu fakir dibeungharkeun nu beunghar dipakirkeun tak kitu manan ibadakal arifin bika anisukuni ila itoin digunta ganti teh supaya anjeun tong cicing dina perkara anu ku anjeun dipenta urang dibeungharkeun urang dipakirkeun sok ganti geuning nempo batur ge nu beunghar jadi fakir nu fakir jadi beunghar tah jalma anu beunghar tong sombong da geuning aya nu ku Allah beunghar tuluy dipakirkeun anu fakir tong putus asa aya nu fakir jadi beunghar ulah putus asa matak Allah nakdirkeun jalma beda-beda ditakdirkeun cager ditakdirkeun gering ditakdirkeun beunghar sakapeung beunghar sakapeung fakir supaya ulah mentok di dinya fa idza ufidat di mana-mana diloberkeun alaihim ka itu si arifin naon al atoya pirang-pirang paparin ad-dunyawiyatu nu bangsa dunya kal amwali seperti harta awid diniyatu atau bangsa agama kal ma'arif sapertikeun pirang-pirang kamarifatan wal asrori jeung pirang-pirang rahasia wal mukasafati jeung pirang-pirang keterbukaan layal tafituna maka ulah ngareret itu si arifin ilaiha kanu kabeh di annaha karena sanetu nu kabeh eta bisoda dijawali aya dina bebeneran leungit yumkinu kongang non jawaluha leungitna itu nu kabeh wa ityanu didiha jeung datang lalawanan itu nu kabeh di mana keur beunghar sing inget ayeuna aing dibeungharkeun bisa jadi ku Allah isu pageto dipakirkeun da batur ge aya nu beunghar jadi fakir jadi urang moal sombong ku beunghar mun inget kana gunta-gantina tadbir Allah aya nu fakir geus fakir beunghar deui aya tong putus asa teu kudu rieu kumaha Allah nakdirkeunana matak ulah cicing di dinya arek beunghar arek fakir nu penting ibadah husul ka Allah alus kabeh ulah yang cicing dina hiji tempat
Mal aya dalam alam mutagoyirun, alam robah diaturna ku Allah robah alam. Gitu. Kunaon dirobahkeun supaya nyaraho jalma-jalma nu ditaklif nyaho ka Allah yen ieu alam teh gitu anyar, ari anyar teh sarua jeung eueuh bisa da dijawal. Maka aing beunghar, sarua jeung eueuh beunghar teh teh. Ayeuna dicoba ku Allah fakir, sarua jeung eueuh fakir teh. Mata Kangjeng Rasul sasauran man arafaha la yafrahu fiha wa la yahzanu fiha. Jalma nu apal hakikat dunya beunghar teu matak beungah ku beunghar, fakir teu matak susah ku fakir. Tara bungah, tara susah. Jalma anu nyaho hakikat dunya. Lamun jalma beunghar bungah peda beunghar, fakir susah, eta jalma teu apal hakikat dunya. Naon hakikat dunya? Bisa da dijawal. Sarua jeung eueuh bohong. Matak nyebut lagi ngimpi batur di dunia mengimpi. Ari ngimpi bohong lin. Sok maneh ngimpi boga mobil aing 100 ngimpi teu na. Ari hudang aya apa? Bohong. Matak lamun jalma bungah ku ngimpi belegu kitu teh. Kunaon sia suraseri aing jadi presiden. Iraha sia tadi ngimpi. Sok bohong. Jalma anu bungah di dunia pernah menang nikmat, bunga ku nikmat, lamun susah ku nikmat. Tah eta jalma bunga ku ngimpi, bodoh eta ngaranna. Mentak cik Imam Ghazali mimiti jalma boga ilmu yakin hakikat hirup akhirat. Dunia mah lain hirup. Bohong hirupna ge. Fakir bohong, hirup bohong. Di dunia mah mun keur ka Ciawi mah ngiuhan di sisi jalan aya tangkal kayu iuh pedah panas. Tah sakitu ulah bubuara di dunia, rek bubuara mah tungke keur balik ditu. Rasulullah teu lepat. La yaprahu fiha wa la yahzanu fiha. Jalma nu apal hakikat dunia, moal bungah ku dunia, moal susah ku dunia. Itu dikamanakeun susahna? Dikaallohkeun. Susah ku naon? Teu bisa salat khusyuk. Susah ku naon? Sieun teu ditarima ibadah. Susah ku naon? Sieun teu dosa teu dihampura. Susah ku naon? Boga iman sieun dicabut deui. Tah, kadinya susahna. Urusan dunia mah leutik lain susah. Boga domba pae. Bahaya mana jeung dicokot iman ku Allah dicokot domba haji sok. Dicokot domba mah lamun sobar digantian 10 domba 100 domba. Tapi lamun iman ente dicabut sok. Pang bahayana dicabut iman lain dunia dicabutna. Untung aing nu dicokot ku Allah teh domba hiji. Mun iman aing nu dicokot cilaka aing jeung anak pamajikan aing. Sok pamajikan piraku teu cilaka mun boga salaki kafir asal sok salat jadi mung salat. Oh, piraku teu bahaya. Tah kitu geus ulah tuluikeun moal tamat-tamat diserang. Bohong dunia mah. Kama seperti perkara waqa'a kejadian itu mah likasirin kajalma loba fi ghabiri zamani dina liwatna zaman bal yaltafituna balik tangareret itu arifin illa ilal maula bal la yaltafituna balik tah teu ratret hate arifin illa ilal maula angin ka Allah. Allah we geus ka ditu. Wala yaqibuna jeung teu salamar itu arifin anhu ti Allah. Wa yakunu jeung kabuktian naon bako udalika tetepna itu nu kabeh wa zawaluhu jeung leungitna itu dalik indahu mungga arifin ala haddin sawa netepan dina sarua bae. Aya jeung eueuhna dunya sarua bae darajatna. Tergantung hate waktu aya jeung hate waktu eueuh. Aya nu eueuh leuwih alus daripada aya dunya. Sabab keur eueuh usul ka Allah ari keur boga dunya mabur ti Allah. Eta hakikatna ditinggalina. Sarua bae dunia mah aya jeung eueuh fakir jeung beunghar sarua bodoh jeung pinter sarua nu ngabedakeun mah usulna hate ka Allah. Sarua bae dina urusan dunia mah kabeh. Nu bedana mah usulna. Eta harga nu jadi beda. Wal ya'si jeung putus asa. Ila itoin wal ya'si
jeung putus asa minka ti Gusti pibalain dina cocoba. Ceuk Kyai Musonif abdi ge terang nu matak Gusti ngagunta ganti aturan Gusti ka abdina supaya anu makrifat ka Gusti teh paham ulah cicing di dinya, ulah cicing na pamere, ulah cicing dina pegat wal yaksi teh pegat. Artina naon yaksi teu dibere. Duh aing mah teu dibere wae ngaduan. Eureun ngaduan ge. Ulah eta teh jang. Dibere jeung teu dibere akur. Kuduna. Dibere jeung teu dibere teh keliru kok. Nu penting mah nu dibere usul, nu teu dibere usul. Tah kitu. Supaya ulah cicing dina pamere, ulah pegat harapan dina balai. Ulah putus asa teh pegat harapan. Aing mari eureun euy ngaduan teh kunaon? Tadikeun dijabah aing. Eta ya sih putus asa. Faida koma di mana-mana ngalakonan. Faida koma di mana-mana ngadeg. Bihim di itu arifin. Naon baliyatun. Badaniatun balai nu bangsa badan kamarodin seperti gering au fakrin atau fakir au diniatun macana peskeun au diniatun atau bangsa agama kamaksiatin seperti doraka layai asuna maka teu putus asa itu arifin min zawaliha tina leungitna itu nu kabeh baliat biit yani didiha ku ngadatangkeun lalawanana itu baliat. Kama seperti perkara waqa'atu miba itu mak ligwarihim kalian ti itu arifin. Ilahi pangeran abdi minni ti abdi. Minni etep ti abdi ma ari perkara. Ayas dulu tegasna dohir minni ti abdi. Ma ari perkara yaliku anu layak itu ma bilumi kana kacacadan abdi. Ayanu bilumi macana teh. Ayanu billaumi kalawan kacacadan abdi. Gusti perkara nu sesuai jeung kacacadan abdi eta ti diri abdi. Artina naon timbul tina sifat gorengna abdi itu alladzi anu rokabtu migawe abdi alaihi kana itu ladi wa huwa itu ladi eta mubarozati dohirna abdi ya ka Gusti bil maksiati kalawan maksiat. Allati anu taliku layak lati bika abdi. Fa inna sya'nal insani mangka senyana kalakuan manusia eta adamul wifa'in teu nyomponan bihukukir robbi kana hakna pangeran. Nyalin insan aslina jelema mata eta mabur ti Allah. Geuning aya jalma nu teu mabur karena hatena balik ka Allah. Matak nu hatena balik ka Allah, awakna balik ka Allah. Nu hatena balikna kana dunya, hatena nuturkeun nafsu. Itu. Tak di urang aya nafsu jeung aya akal. Mun akal kuat, ieu gampang nuturkeun akal. Lamun nafsu nu kuat karena eleh akalna, ya diri gampang nuturkeun nafsu kitu. Matak aya jalma nu laku goreng, aya nu laku alus. Nu laku alus nuturkeun akal, nu laku goreng nuturkeun nafsu gitu. Wa minka jeung ti Gusti. Aya wayas dulu jeung tegasna dohir minka ti Gusti. Naon ma perkara yaliku nu layak itu ma bikaromika kana kalomanan atau kana kamurahan Gusti. Atawa kana kamulyaan Gusti bisa. Perkara nu dohir ti abdi
nu sesuai jeung kalau mana ka murahan Gusti atau kamuliaan Gusti eta ti Gusti lain ti abdi. Artina abdi bisa migawe teh karena Gusti mere nur ka abdi gitu. Kusabab perkara anu dibikeun ku Gusti ka abdi, abdi jadi balik ka Gusti. Wa huwa taharitu ma yaliku bi karomika eta atajawuju ngahampura wal afwu jeung panghampura anniti abdi wa qabulu a'dari jeung narimakna sasadu abdi wa tafaddulu jeung kurnia wal ihsanu jeung kaalusan wadapul alami jeung nolakna pirang-pirang pilara ilahi pangeran abdi wasopta nyipatan Gusti nafsaka kadat Gusti bil lutfi kalawan welas warrofati jeung welas asiddatir rahmati tegasna banget nyaah bika abdi qabla wujudi dipi samemeh ayana lemah abdi apa tamat tauni nangka naha nyegah apatam nauni naha maka nyegah ka abdi naha nyegah Gusti ka abdi min huma tina itu lutfu jeung ra'fah Gusti tegas nyipatan Gusti samemeh abdi lemah ge nah Gusti nyegah ka abdi tina itu lutfi jeung ra'fah naon maksudna ae min qiyami asarihima tegasna tina ngadegna asarna itu lutfu jeung ra'fah wa husulihi jeung hasilna itu asar ladaya di abdi ba'da wujudi dhifi sanggeus lemahna diri abdi. Ieu bahasa diplomat Kiai Musonib munajatna ka Allah. Gusti teh kasipatan ku welas asih memeh abdi lemah oge. Gusti mah geus kasipatan ku welas asih. Naon nu ngahalangan abdi nepi ka meunang teu meunang ka welas Gusti sanggeus wujud abdi lemah. Tah kitu. Jadi jemarha teh eta Gusti mah memeh abdi lemah ge geus kasipatan ku welas asih. Ayeuna abdi geus dohir lemah, komo piraku abdi teu meunang welas asih Gusti. Tah kitu. Palutbu mangka ari welas warrofatu jeung tegasna welas eta sifatani sifat duanana lillahi ka Allah taala azza wa jalla. Ai eta sifat tegasna kasifatan Allah bihima ku itu lutfu jeung ra'fah fil ajali di ajali qabla wujudi di fil abdi samemeh ayana lemahna si abdi wa faqatihi jeung butuhna si abdi wa hajatihi jeung butuhna si abdi wa huma tahritu lutfu jeung ra'fah eta muqtadiani anu merdi duanana liwujudi asarihima kana ayatna tapakna itu lutfu jeung ra'fah bima dina perkara la yazalu nu teu eureun itu mah bada wujudi datil abdi sanggeus ayatna dat diri abdi wasifatihi jeung pirang-pirang sifatna itu si abdi wa huwa ta'aritu wujudu asarihima eta isbagun ni'amihi nyampurnakeun pirang-pirang nikmat Allah alaihi ka itu si abdi wa isalu ifdhalihi jeung nepikeun fadl Allah ilahi ka itu si abdi pakai payuta sawaru kumaha digambarkeunana idzaka dinalikana kitu dinalikana naon wujudud dha'fi idzaka dinalikana wujudud dha'fi naon manuhu nyegahna Allah iyahuma kana itu lutfu jeung ra'fah wal lutfu ari lutfu eta yarni balik itu lutfu lil ilmi kana nyaho war ra'fatu jeung ari ra'fah eta lil iradati kana pakarepan ilahi pangeran abdi indoharot lamun dohir non al mahasinu pirang-pirang kaalusan miniti abdi wa ya itu mahasin eta anwa taati pirang-pirang warna taat wasipatul mahmudatu jeung pirang-pirang sifat anu dipuji pabit fadlika mangka kalawan padol Gusti la bihawli lain kalayan daya abdi wala kuwati jeung lain kakuatan abdi wala ka eta Gusti alminatu ari nugraha ari kurnia
ail imtinanu tegesna nugraha alaya ka abdi li adam istiqoqi karena tengah hakna abdi lidzalika kana itu minnah wal imtinanu jeung ari nugraha eta madmumun dicacat illa minallahi angin ti Allah awil rasuli atawa ti Rasulullah awil walidi atawa ti indung bapa awis syaihi atawa ti guru wa in doharat jeung lamun dohir naon al masawi pirang-pirang kagorengan min niti abdi wahya ditu masawi eta durubul maasi pirang-pirang warna kadorakaan wasifatul madmumatu jeung pirang-pirang sifat anu dicacat pabi adlika maka kalawan adilna Gusti la bitorikiz zulmi lain kalayan perjalanan dolim di anal malika karena sanyanyana raja eta yafalu migawe itu malik fi mulkihi dina kerajaan malik maka na perkara yasau anu ngersakeun malik kana itu mah walaka jeung etep ka Gusti al hujjatu ari hujjah alayya ka abdi bi antakula koyen ngucap Gusti li ka abdi lima fa'alta kunaon sia migawe dalika kana anu ya abdi kami walaisa tapi teu aya li pikeun abdi non hujjatun hujjah ukimuha anu ngadegkeun abdi kana eta hujjah alaika ka Gusti kama ka ain ka an akula seperti ngucap abdi laka ka Gusti inna dzalika sanyana itu ma eta bitakdirika kalon tasdir Gusti wa hukmiha jeung hukuman wa hukmika jeung hukuman Gusti ya nadalika karena sina itu mazkur eta sa'nul jahil kalakuan nu bodoh nu teu nyaho bika ka Gusti abdi mah teu boga hujah tapi Gusti mah boga hujah ka abdi bisa nanya ka abdi kunaon siam bet migawe maksiat ka aing tapi abdi mah Gusti kapan Gusti mah raja ari abdi mah Gusti abdina teu bisa ngahujah ka Gusti kunaon sia maling doma atuh da ditakdirkeun ku Gusti teu bisa kitu urang mah kade atuh da Gusti ka abdi bet takdirkeun kitu teu bisa atawa nganana kunaon Gusti ari batur beunghar abdi henteu kunaon Gusti ari batur bisa ngaji ari abdi henteu sarua ngajina mah sarua bisa kitu ka Allah teu bisa engke di Al-Qur'an dijawab naon sia urusanna kumaha aing cenah jelema makhluk mah dijieun ku aing diatur ku aing ngaturna ge kumaha aing sia mah pipiluan ngatur kasih urang kana duit batur bisa ngatur teh hak Allah hak prerogatif Allah ngatur ka jalma rek kumaha ge teu bisa ngahujah urang batur boga duit 200 juta tuluy dibelikeun kana sawah urang bisa ngananaha Kang kunaon dibelikeun kana sawah lain kana mobil bisa kitu henteu teu bisa beureun ceuk nu boga duit kumaha aing mah sia mamikiran ting duit aing milu boga kitu maneh ta Allah ge kitu moal bisa ngahujah ka Allah urang Gusti kunaon ari abdi mah belet ari batur pinter moal bisa kumaha aing mah sia mah dibeletkeun belat dipinterkeun pinter itu sakahayang aing moal anu sifat iradah kumaha kabeh nu diayakeun jeung dieuweuhkeun ieu makhluk sakahoyong Allah eueuh nu ngajurung laku ka Allah eta mah nu bodoh nu ngaranna mah jalma nu bodoh kunaon sia maling domba atuh da aing ditakdirkeun ku Allah jalma belegug teh nyawa Allah eta jawab kitu payaqulu amal alimu anapun ari anu pinter eta mah nu bodoh dibilang anu pinter mah payaqulu mangka ngadawuh alim al maliku ari raja eta yafalu migawe itu raja fi mulkihi dina karajaanana itu malik maka kana perkara yasau anu ngersakeun itu malik cakahayang we raja malah bisa ditanya wala yusalu jeung moal ditanya itu si raja moal ditanya amatina perkara yafalu nu migawe itu raja sa rakyat anu rek kananaha ka raja cisok ilahi pangeran abdi kaifa takilni kumaha ngawakilkeunana Gusti ka abdi ila nafsi kana diri abdi Pakot tawakal tak nyata geus ngawakilkeun Gusti li ka abdi. Waman jeung ari jalma kuntanu kabuktian Gusti eta wakilahu wakilna itu man
la tahujuhu teu ngabutuhkeun ka itu siman la tahujuhu teu ngabutuhkeun Gusti ka itu man ila guerika kasalian ti Gusti. Tah kitu rek kumaha ngawakilkeunana Gusti ka abdi. Itu rek kumaha ngawakilkeunana Gusti ka abdi. Wa qad tawakkal tali nyata Gusti geus ngawakilan ka abdi. Nya Gusti, kieu kumaha maksudna? Itu rek kumaha masrahkeunana Gusti ka abdi. Sedengkeun abdi anu masrahkeun ka Gusti. Kumaha Gusti kitu? Ari Gusti anu ngawakilan abdi, rek kumaha Gusti bet ngawakilkeun ka abdi? Ngawakil kop aing ngawakilkeun ka maneh, artina diantep teu diurus ku Allah. Tah kitu ngawakilkeun teh. Mun abdi doraka Gusti, ulah diantep Gusti abdi teh. Pan Gusti nu ngawakilan abdi. Kumaha? Hampura dosana abdi Gusti, bisakeun abdi tobat, eta teu diantep ku Allah. Mun jalma doraka diantep ku Allah, teu bisakeun tobat, bahaya. Itu jalma anu geus diwakilan ku Allah rek butuh deui kasalian Allah. Moal. Jalma anu geus diwakilan ku Gusti mah moal butuh wakil salian ti Gusti. Sabab anu hebat batan Gusti. Wa kaifa udhamu rek kumaha dihasilkeunana atawa dihinakeun maksud. Wa kaifa udomu kumaha dihinakeunana abdi. Aya sulu tegasna hasil lika abdi naon mun kahinaan wa dzullun jeung tegasna kahinaan. Wa antari Gusti eta an-nasirun nulungan lika abdi. Rek kumaha inana abdi dina nalika abdi ditulungan ku Gusti Yesus. Moal bisa ngahinakeun. Namun jalma dimuliakeun ku Allah, moal jadi hina, pedah bodoh, pedah fakir, moal mulia we tetep. Sabab naon? Ditulungan ku Allah. Jadi bahasa musonif itu, mun abdi ditulungan ku Gusti yakin moal hina abdi teh. Am kaifa akhibu atawana kumaha rugina abdi bi adamid dopri kalawan teu hasil bima ali kalawan pirang-pirang cita-cita abdi. Wa anta sedengkeun ari Gusti eta al-hafiyu anu banget nyaah. Eta al-hafiyu nu banget nyaah bi ka abdi. Ari Gusti teh anu banget nyaah ka abdi. Ail latifu tegasna nu welas. Wal lutfuhu jeung ari welasna Allah bi abdihi ka abdina Allah eta ilmuhu uningana Allah bidako iki masolihihi kana lemes-lemesna ka maslahatanana itu si abdi. Akhofiyati ma'aribihi jeung samarna pangabutuhna itu si abdi. Wa isoli dalika jeung nepikeunana itu masolih jeung ma'arib. Ilaihi ka itu si abdi birifkin kalawan welas. Bal wakilu mangka ari anu ngawakilan wan nasiru jeung anu nulungan wal hafiyu jeung anu welas nyaah. Eta min asma'illahi tina sawarehna pirang-pirang jenengan Allah. Waya ditunu kabeh eta muqtadiyatun anu merdih liwujudi asariha kana ayana asarna itu asma. Minal kifayati tina kecukupan wal manfaati jeung manfaat wadopri jeung hasil bigoyatil maksudi kalawan tungtungna pamaksudan.
anu diseja wal baghiyati jeung tujuan bigoyatil maksudi kalawan tungtungna nu dituju wal baghiyati jeung tegesna tujuan pakai pak mangka kumaha yutasawaru digambarkeunana naon infikaku dalika pecatna itu wujudu asariha anil abdi ti si abdi inda wujudi hajatihi dina nalika ayana butuhna itu si abdi kama seperti perkara takodaman Gusti Allah itu mah fil lutfi dina welas warrofati jeung tegasna welas ha nun Gusti ana ari abdi ha nun Gusti ana ari abdi eta atawasalu gawe lantaran abdi ilaika ka Gusti bipakri ku kapakiran abdi ilaika ku banget butuhna abdi bipakri ku banget butuhna abdi ilaika ka Gusti ai aj'alu tegasna ngajadikeun abdi fakri kana fakir abdi ilaika ka Gusti wasilatan kana lantaran tasfa'u naha nyapaatan Gusti bihi kaitu si abdi indaka di Gusti pil qabuli dina ditarima labi a'mali lain kalawan amal Gusti kieu ngalogatanana jang atasyafa'u menang syafaat abdi bihi ku sabab pakri kana pakru jang ade salah lain hanjah istifham atasyafa'u menang syafaat abdi bi ku sabab fakir indaka di Gusti pil qabuli dina ditarima labi amali lain ku amal abdi al madkhulati anu dilakonan wa ahwali jeung tingkah abdi al ma'lulati nu dielatan jadi masihan Gusti ka abdi teh ku sabab abdi fakir lain pedah abdi ibadah ka Gusti tuluy Gusti masihan ka abdi lain walidza qaina kitu suila ditarosa Abu Hafas bimada yaklimul fakir bimada kunaon yaklimu datang sa'al fakiru fakir ala rabbihi ka pangeran ti si fakir pakola mangka ngadawuh itu Abu Hafas wa ma lil fakiri henteu lil fakiri kanu fakir non ayak dimayan datang itu si fakir bihi ku sabab fakir ala rabbihi ka pangeran itu fakir siwa fakrihi salianti fakirna itu si fakir itu tah jalma fakir teh cenah lain karena datang bari mau fakir itu ka pangeranana ya wa ma lil fakiri eueuh ka anu jalma fakir datang si fakir kalan ma fakirna ka pangeranana siwa fakrihi salianti fakirna itu si fakir itu datangna eta si fakir ka Allah taala teh ku sabab manehna ngaku fakir dina nalika datang ka Allah tuh gitu anu rasahina ku Allah dimuliakeun nu ngaku fakir ku Allah dibeungharkeun tahaqq bi asofika yumiduka bi asofihi wa qala ngadawuh sa Abu Yazid nu ditu diundang kaula pisiri dinasir kaula hoja inuna ari gudang kami eta mamluatun dipinuhan minal khidmati tina khidmah fa in aradtana lamun ngarepkeun anjeun ka kami fa alaika mistika anjeun bidillati kalawan rasahina wal ibtikori jeung banget butuh cek Abu Yazid Al-Bastami aing balik ka Allah nutup pantona kabeh panto Allah teh anu muka mah tara ditutup-tutup eta mah pintu dillah jeung ibtikor dillah rasahina ibtikor banget butuh
Tah gitu. Jalma nu ngaku banget butuh jeung rasa hina, tah eta bisa asup ka hadrat Allah. Jadi teu kudu pinter tuh asa rasa hina we jeung banget butuh, dillah jeung iftikor. Artina naon? Abu Yazid ngabejakeun lamun urang balik ka Allah, taroki jeung suluk hate ka Allah nu patut dipake ku urang dillah jeung iftikor. Lamun make pakaian sombong, Gusti abdi balik ka Gusti bari mawa amal ibadah abdi nu loba. Moga haji 100 kali, tahajud 18 tahun. Ngejawab kumaha ceuk Allah, gudang aing pinuh ku amal-amal abdi kami. Artinya mau diterima mah. Tapi lamun balik ka Allah bari hate rasa hina, nah kajunting loba amalna tapi teu ngarasa hebat. Jeung banget butuh ka Allah. Eta mah muka terus cek Abu Yazid. Arek preman, arek saha wae ge eta malah nu loba dosana, nu bodoh, anu teu boga amal alus loba. Tapi mawadillah jeung iftikor, pakaian hatena bisa asup ka Allah. Jadi nu warusul teh jang anu dillah jeung iftikor hatena. Matak ari ilmu manfaat mah ilmu laduni sapertikeun cai. Tak laduni mah dianggapna cai jam-jam laduni teh. Atawa ilmu nafe. Ari ilmu nafe mah lamun ngocor bijil kawas cai. Rek datang ka eta jalma sombong hatena mengkol neangan anu handap. Itu saanu hatena dillah jeung iftikor kadinya datangna. Bising loba ge limaan tapi lamun cai aya dataran tinggi neangan anu hanapan. Tah kitu we geus pikir urang. Lamun ngaji urang di hadapan guru bari make dillah jeung iftikor mareunang ilmu manfaat. Tapi lamun make hate anu sombong mah wah teu mareunang ilmu manfaat. Si eta mah euing kok guruna hebat, tapi si eta mah teu paham-paham, teu hebat. Kunaon? Bet teu milu hebat jeung guruna. Sing inget hayam ge ngileung-leuman nokna tara megar kabeh, bener. Eta kusabab naon teu megar? Kacing calang. No kacing calang sok megar tara? Tara. Kunaon santri teu meunang ilmu manfaat padahal guruna guru mursyid. Atuh da salah niat dina ngajina. Eta no kacing calang salah niat. Matak benerkeun niat. Naon niat teh? Neangan ilmu pikeun beberes urusan ibadah supaya jadi ahli ibadah usul. Geus salian ti eta. Lain ek jadi kiai balik muruk lain. Lain supaya disebut hebat ku batur sanggeus aing pinter lain. Eueuh tujuan. Rek ibadah usul. Neangan ilmu rek dijadikeun modal pikeun memeres ibadah supaya boga ibadah usul. Teh eta lempeng niat kitu. Masalah balik jadi ajengan, balik ngawuruk malah kumaha Allah eta mah. Nu hayang-hayang teu ngawuruk, aya nu embung oge kalah kadaratang santri. Sing ikhlas we wuruk. Mentak cek ahli hakikat mah anu penting mah usul. Tapi cek jalma anu cek ahli dohir mah mun santri mah santren tapi teu bisa ngaji, santri gagal. Lamun ngaji bisa balik jadi kiai tapi teu boga santri, kiai gagal. Ari cek ahli hakikat mah lain eta nu gagal mah. Mana nu teu bisa ngamalkeun ilmuna kalawan ikhlas, eta gagal. Kunaon teu bisa ngamalkeun ilmu kalawan ikhlas? Hatena pinuh ku syahwat nafsu. Maka kegagalan itu cuman satu, cek ahli hakikat mah. Gagal membebaskan hati dari perbudakan hawa nafsu. Eta gagal mah hiji. Rumah tangga pepisahan. Jadi tukang dagang teu beunghar, teu gagal. Nu gagal mah nu gagal ngabebaskeun hati tina perbudakan hawa nafsu. Ngaji teu jadi pinter sok ngaji, ari otak beuleut hese. Nu penting nafsu eueuh tina hate. Geus kitu. Boga hate teu dikuasai ku hawa nafsu nu penting mah. Rek pinter, rek bodoh, rek beungah, rek fakir, nalika hate bebas tina perbudakan hawa nafsu, anjeun jadi jalma nu boga ibadah husul ka Allah, bagja dunia akhirat.
geus kitu. Sumarroja'a tuluy ngabalikeun musannif anja lil fakri tina ngajadikeun fakir wasilatan kana lantaran yatasyafa'u anu menang pertulungan menang syafaat itu si fakir biha kalawan itu wasilah ilal maula ka pangeran pakola mangka ngadawuh kiai musannif wa kaifa atawassalu ilaika. Tadi mah gawe lantaran ku fakir, ayeuna mah beda deui. Kumaha tawasulna gawe lantaran na abdi ilaika ka Gusti. Wa kaifa atawassalu kumaha gawe lantaran na abdi ilaika ka Gusti. Bima ku perkara huwa aritu ma eta muhalun mustahil ayasila yen nepikeun itu si ma ilaika ka Gusti. Rekumaha abdi gawe lantaran ka Gusti ku perkara anu mustahil bisa nepikeun abdi ka Gusti. Oh, kadenya ya naik derajat ya musannif. Tadi mah ningali fakir jadi lantaran usul berarti fakir berarti kiai musannif ningali kana yen eta fakir sababun dohirun keur parku kiai musannifna. Ayeuna mah wa kaifa tawassalu ilaika bima huwa muhalun ayasila ilaika keur majdub kiai musannif. Rek kumaha abdi nyan gawe lantaran Gusti ku perkara nu teu bisa nepikeun abdi ka Gusti eta perkara teh. Eueuh nu bisa dijadikeun gawe lantaran salian ti Gusti. Gusti abdi tepi ka Gusti, nyarane ka Gusti, moal nyarane ka salian Gusti termasuk fakir moal disaranean ku abdi. Tah kitu. Beda. Musannif tadi itu mah keur makom farku, ayeuna ieu keur makom jam'u. Ah kitu. Ieu lamun hek teu paham kana ilmu hakikat ngartian munajat musannif di dieu lieur ieu teh kumaha musannif teh. Tadi fakir dipake lantaran, ari ayeuna rek kumaha dijadikeun lantaranana. Sedengkeun fakir teu boga kakawasaan nepikeun abdi ka Gusti. Geus we nu jadi lantaran mah Gusti, kunaon maneh nepi ku sabab Gusti, geus mah ku sabab fakir. Moal tadi mah di ditu fakir teh disabab nepikeun ka Allah. Eta sababun dohirun keur inget ka makhluk, mun arifin keur inget ka makhluk. Ningali sababun dohirun, tapi lamun arifin keur majdub keur teu inget ka makhluk, moal aya nu jadikeun sabab salian ti Allah hiji nu jadi sabab. Wa huwa aritu ma eta al faqru fakir al madhkurun ditutur. Maka anahu kaya musannif yaqulu ngadawuh musannif. In kana lamun kabuktian al faqru fakir eta yutawassalu dijadikeun lantaran naon bihi tu fakir ilaika ka Gusti. Pa anak mangka ari kaula eta atawassulu gawe lantaran kaula bi kan itu fakir. Lakinahu tetapina fakir la yutawassalu la yutawassalu teu bisa dipake lantaran naon bi itu fakir ilaika ka Gusti. Di anal mutawassal bi karena saknyana dipake lantaran naon bi itu al eta yakunu kabuktian. Itu mutawassal bi eta bayanahu antarana itu si mutasawal bi wa bainal mutawassal ilaih jeung antara mutawassal ilaih naon alaqatun percantelan wa munasabatun jeung silih nisbatan yakunu kabuktian atuh ulah dirujukkeun eta bainahu antara mutawassal bi wa bainal mutawassal ilaih jeung antara mutawassal ilaih nu ditawassulanana naon alaqatun percantelan wa munasabatun silih nisbatan kal waziri seperti patih wasultani jeung raja wala munasabata wa munasabah bainal fakri antara fakir alladhi huwa anituladi eta na'tul abdi sifatan si abdi wa bainar rabbi jeung antara pangeran alladzi anu lahu tetep kaitu rabb al-ghina ari sugih al-akbaru anu agung. Hujahna gitu. Rek kumaha dijadikeun lantaranana itu fakir. Naon sababna antara mutawassal bi jeung mutawassal ilaih. Antara dipake tawasul
jeung ditawasulanana kudu aya naon? Percantelan. Aya percantelan naon fakir jeung Allah? Eueuh. Otak teu bisa dijadikeun lantaran. Wa edon deui tawasala tawasul salbi si abdi bi fakri ku fakirna abdi. Yak tadi merdih. Itu paklu teh syuhudahu kana nyaksina. Itu si abdi lahu ka Allah. Wa timaduhu kekel kala. Wa timadahu jeung kana nyaranena itu si abdi alaihi ka Allah. Payakunu mangka kabuktian hina idin dinalikana yak tadi syuhudahu eta minal akhwali maklulati minal akhwalil maklulati tina pirang-pirang tingkah anu dielatan. Wahia ari itu akhwalul maklulah eta latasilu mal tepi ilallahi ka Allah bimakna anahu kalawan sanjana Gusti Allah eta layardo teridoan Allah. Kana itu akhwal. Walayak balu jeung teu narima Allah kana itu ahwal. Walida kayana kitu kila diucapkeun naon? Ana Abul Hasan sina Abul Hasan Asadili qadasa muga ngabersikeun Allah sirahu kana sirna itu Abul Hasan. Lama dakhala dina mangsana asub itu Abul Hasan ala syaihi ka guruna Abul Hasan. Abdi salami tegasna Abdus Salam. Abdus Salam teh guruna Abul Hasan Asadili. Abul Hasan asub ka guruna qala ngadawuh Syekh lahu ka Abul Hasan. Ya Abul Hasan, ya Abul Hasan bima dza kunaun talqo manggih anjeun Allah ka Allah. Naon sababna sia manggih ka manggih Allah. Qala ngadawuh Abul Hasan bipakri ku sabab fakir abdi. Abdi teh ku sabab fakir guru nepi ka Allah. Pakola maka ngadawuh Syekh lahu ka Abul Hasan. Wallahi demi Allah lain lakueta lamun heg maneh manggi Allah ka Allah bipakrika ku fakir anjeun ku sabab fakir anjeun talakian nahu tangtu manggihan temenan anjeun ka Allah bisonamil a'dhami kana tapekong bodag. Sia malin manggih Allah manggih tapekong badag cenah Abul Hasan ka santrina. Wala tasihu tesa naon hakikatul fakri hakikat fakir ila bil ghaibati angin kalawan samar anil fakri tina fakir. Wa ila lamun teu ghaibah kunta kabuktian anjeun eta gonian sungguh bi fakri ku fakir anjeun. Itu lamun anjeun bisa nepi ka Allah ku fakir atuh sugih ku fakir sia malin ku Allah. Ya kade lain belegu gak balasan deui. Abul Hasan keur parku guruna keur majdub. Teu percaya aing sia cenah bisa usul ku sabab fakir. Atuh fakir teh boga kakuatan keur nepikeun maneh. Oh nu boga apal salian Allah mah aing teu percaya. Sia mah maneh tapekong badag lin manggih Allah meureun Abu Yazid. Mun dijawab mah cek Abul Hasan lain Abu Yazid Abul Hasan cek Abul Hasan mun dijawab mah kieu guru abdi ge ari hakikat mah nyarane ka Allah ngan sababun dohirun. Nah kitu mun ngajawab mah jadi duanana ge bener. Abul Hasan nyaritakeun sababun dohirun sabab keur makomparku ari Abdus Salam guruna keur majdub. Matak mungeun nyaritakeun makhluk. Allah hungkul eueuhna naon takit duanana ge hebat ya. Tapi lamun teu apal tuh Abul Hasan ge belegug cek guru namanya. Lain belegug. Disalahkeun kitu teh lain salah. Bener Abul Hasan ge. Sabab Abul Hasan nyaritakeun fakir jadi sabab usul. Sababun dohirun. Sabab ingat ke makhluk. Parku disebutna. Ari Abu Yazid keur majdub teu ingat kana naon. Kitu. Aing mah eueuh nu jadi sabab salian Allah, sabab ningalina ka kono mumbrom. Abul Hasan. Abdus Salam. Abul Hasan ningali kamulki ka dia. Tak kitu sia kade kudu pinternya. Fa idzan dina nalikana kitu la wasilata wasila ilallahi ka Allah bisiwahu kalawan salian Allah. Wasilah salian Allah. Tah kitu. Am kaifa asku ilaika wallahu a'lam bishawab.